Pangalengan, kurang umur sabaraha? Hah? 14. Sekolah SD tamat. Kunaon sekolah SD teh tamat? Hah? Kunaon mamahna? Nah, di dia naon di dia? Damal bagian naon? Hah? Ayam. Dinu hayam maksudnya bagian kumaha? Oh, motong hayam. Itu gununganana. Ieu pagawena. Sabaraha kuliahna sapoe? 150 Pak. Sapoe. Lumayan. Bapak aya keneh? Oh, bapak tos teu aya. Ayeuna teh ngabantuan mama. Sapoe menang 150.000. Ai sare di dieu? Iya di pasar. Oh, sare di pasar. Dahar sapoe sabaraha? 20.000 sapoe. Mama. 30. Daharna maneh gede nah 20.000. Saminggu sabaraha ngirim ke si mama? 200. Aya duitna sawarena ka manakeun? Nabung sebagai tabungan sabaraha? 1.000. Aya geus digawe sabaraha tahun? Agak kere Pak eta mah. Karek sabaraha bulan? 3 bulan. Nek ditanya teh duitna dipake naon? Duitna dipake naon? Jajan, nabung. Heueuh pan eta loba teh kene sesana. Dipake naon duitna? Jajan. Ulah loba teh jajan. Dahare hungkul. Mane udud teh? Udud. Sia sapoe capek. Awak hees di dia. Tapi kahanyirna. Pake meuli udud duitna sia. Pak, sapoe sabaraha bungkus? 2 sia. Kurang geus rek dipuji ya. Alus daekan. Mantuan kolot. Sapoe 150.000 gajihna. Palebah udud sapoe 2 bungkus ya. Ai si ai nyatu 30.000 ari udud 60 sia mah balik. Beja udud. Da kapangi ka aing mah bisa ngabohong. Paingankeun bung sakola da kaharti. Tapi maneh kudu diajar sakola paket. Ngepaket. Paket kurang didaftarkeun paket. Nya paket C, Daek. Jadi ijazah maneh boga. Oh, eta. Daek. Kudu boga ijazah bisi ngisi waktu maneh jadi anggota DPR perwakilan warga pasar. Daek nya ijazah dipanggieunkeun kurang ijazahna. Daek. Tapi eureun udud. Daek. Eureun udud. Ya. Oke. Ya bikin ka inung maneh. Ya, bikin ka inung maneh. Catetan maneh perjanjian ya aing sumpah. Kira disumpah heula ku aing. Sumpah heula ku aing. Sok. Aing sumpah. Ti mimiti poe ieu. Moal udud deui. Tah. Jadi supaya ayeuna eureun ududna. Ngelem. Sing barageun. Ya sok ngelem tara. Tara. Nah, jadi bangor teh ngarokok wae. Heeh. Eureun ududna nya. Ya bikin ke mama langsung ayeuna nya baliknya. Bikin ke mama ya. Salim, suntangan. Ya ti mama bikin ke mamahnya. Ya. Bisa eureun udud bisa. Tahan mun aya udud tahan nya. Bisa teu? Bisa. Duitna kumpulkeun. Terus tabungkeun. Ayeuna engke lamun maneh ya dengekeun. Ya ti urang janji. Lamun geus gen 4 bulan maneh eureun udud ke urang dibere 20 juta jeung modal dagang hayam. Siap tak? Kurang dipangyewakeun jongko di dieu. Siap tak? Salaman. 4 bulan eureun udud menang jongko anyar jeung menang modal hayam. Amin. Siap.
Eureun udud. Pak ya Pak, kade ya. Ya. Kudu diroba jadi tuan. Eureun udud nya. Kade tong kabeger. Ingat 4 bulan eureun udud boga kios anyar jeung boga modal hayang.